begitu eta digusur mayit nu eta mayitna weutuh boena ge weutuh begitu geger eta mayit geus 30 tahun ari ieu teh mayit saha roe masyarakat ratusan anu nonton dibuka masya Allah weutuh mayitna boena ge teu ajur saeutik-eutik acan oh ieu pamajikan Mang Anu naon amal ibadah anak sia ibadah mah biasa wae ngan sia sabar sia teh pamajikan nu kolot sakina nyandung 3 masya Allah hadirin wal hadirat kuring eta kang diduduk kang ngajatna eta kang nyincep begitu kuring eta naros ibu pengawasan ibu-ibu ieu aya carita di Tangerang kos kitu geus lamun ibu-ibu hayang weuteung mayit jeung boehna kudu sabar dipanyandungkeun ceuk ibu-ibu mendingan buruh kiai astagfirullah